rek ngawinkeun oge datang ka ajeng tengah peuting kocak dengek oge pamajikan rek ngajuru datang oge ka ajeng RT disebut hayang ka RT piraku RT didinya ngaladangan nu arek ngajuru hayang geus 50 tahun RT stempel geus manyun 50 tahun mah RT itu haralayang teuing kabidan ngajuru mah kecuali ka RT ieu kan bae ladangan teh itu ngan eta bingung cek RT nges didaguan sajam 2 jam eta orok tuh keluar atau dibacakeun eta doa kalimahna berkuntul tinggal tunggulan gagah tinggal tunggal ari tungkul sia tunduk ari tangah sia depa kasih maku pangawasai sima aing sima mau neul aing siga mau paingan orok tuh keluar da sima aing sima mau sieun ningali mau perem deui eta RT perem macakeun di doa esele petet esele menen aing meletet hayang nen wah nenena oge eta doa sakabeh jang jawo kantos dipepatkeun eta ku RT teu kaluar akhirna bentak panon RT ruas sing horeng geus katingali hidung dibadol meureun teu kaluar kudu dibantuan dibetot teh da kudu dibantuan anu hese kaluar mah dibetot da geus katingali buukna pas dibetot gorowok teh eta anu ngajuru RT naon sia eta jeung ngabedol baok aing sugan teh sirah budak teh sing horeng teh makana lamun aya anu rek ngajuru kudu diker kurun heula bisi disangka sirah bud cilaka RT sugan teh sirah budak kurun heula kurun komo atau sepuh masanes dikurun tapi kudu dicabut cabutan mah naon sudah menaon eta dicabutan ameh beungkeur deui